cak Kangjeng Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasah, bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia. Nomor kahiji al anbiya'u, geus jelas sama para nabi, para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu was syuhada'u, 3 jelema eta nu bakal nulungan saat urang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cak malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran urang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat ke Kangjeng Nabi teu wauhun. Pan urang lamun maca sholawat mah kuari sholawat urang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya abdi sholawat ti saha? Ti Pacamat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakieu. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Ya teh bang sialnya nama. Tah. Sedep Pak Bambang maca sholawat datang ka ditu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh ieu saha sholawat isa Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik ka jahe nya nama teu beres Pak Bambang maca sholawat teu bareres lamun maca sholawat teh khusyuk inget ka dunia inget ka jabatan inget ka awewe datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ieu sholawat saha bagus amat Masuri pan matana pake neuli jahe bae jore deh bae. Iya saya sholawat ya, iya mah sholawat terus di. Ganteng amat sih dewa ya, ngan letik. Sholawat orang jadi malaikat kan itu sing hade. Lumantak seringan maca sholawat dilaporkan ke Kangjeng Nabi. Ketika orang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi. Cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi diaku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho. Masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji anbiya para rasul. Nomor kedua ulama ieu bisa nyafaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Hiji al anbiya, 2 al ulama. Ulama nu mana ieu nu bisa nyafaatan? Apa ulama Golkar hating boro-boro nyafaatan nya geus sapaataneun. Moal bisa tuh. Apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten? Lain. Proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah. Ulama nu mana tuh ieu? Ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Etalah ulama nu bakal nyafaatan. Katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkeun agama Allah etalah nu bakal nyafaatan.